Kada japek di Persia. Gusti Bisma kacanak angin. Gusti Bisma kacanak angin aya musuh. Gusti Widura non teh. Penasti sayang tumampara. Ya inggih. Ieu angin nyasap kaya tempat. Engga ye kapongpong kacanak ku angin. Astra jiga dawala Semar Badranaya kasapu. Nanging Pandu Dewanata patugas laporan Karajana. Aya naon? Aya naon petugas? Ngahancurkeun jiwa bangsa Gusti hog diterima. Aya naon? Nguningakeun kulan Gusti Pati ngemasing Pati teu makaning perlaya. Alah. Nah. Aya hiji kasepuhan ngaranna Tersi Bisu. Urang ulin dicabok sia. Urang astina. Ngaranna Tersi Bisma kulan Gusti Kolot. Kurang ajar sia nu mawitnya oge. Haling. Duh, daya-daya. Ieu leuweung ku aing dibukbak aing bakal ngagunakeun ajian topan barat talibawa. Ya inggih. Bakal disapu ku angin sia. Kurang ajar. Den merah kingkang ngawatek aji Kang Lindeu. Ngawatek aji Kang Lindeu. Ya. Malam tumeraping api. Saci dohing metu sakat sapi nyata. Ieu denawan niupkeun angin tina bahamna dugi kakaayaan alas wanawasa kaicing darorokdok paburisatna satu gede satu letik kasapu ku angin. Angin, ayo sih cepat. Angin Bapak, mau diagung Bapak. Aduh. Alhamdulillah. Kade ulah kagak rubahkeun Kang. Kada japek di Persia. Gusti Bisma kacanak angin. Gusti Bisma kacanak angin aya musuh. Gusti Widura non teh. Penasti sayang tumampara. Ya inggih. Ieu angin nyasap kaya tempat. Engga ye kapongpong kacanak ku angin. Astra jiga dawala Semar Badranaya kasapu. Nanging Pandu Dewanata anu masih kene nagen. Ayana. Aduh, Kumelayang di Gaganawiyati Bisma Widura mangke bakar rag-rag di Astina. Semaras tadi ngadawala oge kapongpong. Kumelayang di Gaganawiyati.
Kacarios ieu palih kidul Kendayana leuweung Kendayana teh perbatasan sareng Sela Mangumpeng. Ieu ge. Ai eta Sela Mangumpeng teh hiji nagara anu diratuan ku Dewi Durga. Ieu ge. Anu Dewi Durga ieu teh nampi usulan ti warga masyarakat sabudureunana wireh tatanena teh henteu tiasa kaala margi diruksaku gajah-gajah. Sumuhun. Ari eta gajah-gajah teh aya nu mingpinna nyaeta gajah nu panggedena, gajah bodas. Aing ngaranna teh Gajah Sena. Eta gajah teh bisa ngomong sapertos jalmi. Atuh ieu Dewi Durga kairing warga masyarakat maksad ngusir gajah-gajah. Dah, belah mana. Ayo masyarakat, orang sampai ngusir gajah. Ngusir gajah, ayo masyarakat. Pagi, ayo. Ibu Ratu moal ningali kaayaan tatane nepi kararaksa kieu ieu. Aduh nya teuing. Tadi dia rupina Ibu Ratu. Mangga linggih Pak Ustad. Pak Ustad Asep Rahmat. Mangga linggih. Ya iya sudah ku Pak Haji Kohar urang tewak nu kitu mah. Rupina malih dieu seuh. Tatanen anu pangruksak nama mangalingi Kang Umar. Nuhun. Lagi sabelah tibana diremehkan sadaya mudah-mudahan we Ibu Ratu biasa ngarengsikeun persoalan anu rupina gajah-gajah di dieu teh ada tangtosna oge ngararuksak kana tatanen rakyat. Itu rupina mudah-mudahan we eta gajah teh tiasa kausir. Kitu kulan mudah-mudahan kulan. Aduh. tapi tamang itu kasusati saya bisa Ganti geus coba waktu Gusti Ratu. Linggih. Dijauhkan ku dirina, dijauhkan ku dirina. Sabab yakin baru karena beban pasti tumibat.
atau satu tos caket mengewok